Menikot asa ngararimpi ieu teh emak keur teu boga duit kalakah aya nu ngajakan liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di Saung Mak Rabel. Tapi na edisi emak ek liburan heula nya baraya. Sabenerna emak teh teu ngahaja ieu teh liburan teh nya. Komo deui aduh ieu teh keur memejehna teh biayaaneun teh pengeluaran itu ieu loba. Kalakah ujug-ujug dipake liburan. Alamat-alamat pokona namanya. Kela-kela ngomong-ngomong ieu teh tingali mobil geus siap barudak geus teu salabar meuni hayang wagiru initnya ieu teh. Tah sabenerna mah emak ge gara-gara barudak matak init oge ieu teh. Dah apa-apaan balad-baladna rek init liburan. Jeung deui liburanna teh aya anu mensponsori geuninganan baraya. Aya anu ngongkosan maksudna teh. Di ongkosan hungkul sih nya, tapi asupna mah bayar masing-masing ieu teh. Ngan pedah we rada ringan geuninganan. Da hayang atuh kali-kali mah geuning ngabageakeun barudak teh nya baraya. Komo init liburanana aya potongan biaya saeutik-eutikeun wae mah. Jadina maksakeun we lah nya indit. Pokona mah lah haula we ieu mah. Sing bebekelan minim oge. Gas we pokona mah. Tapi baraya tong salahnya lah haula emak mah kieu yeuh ek init teh. Pokona barudak memeh indit kudu dibeat heula. Dibeat kumaha cenah ge mah? Awas ya barudak lamun hayang jajan wae di ditu teh. Soalna emak teu mekel ajang jajan, mekel oge ajang asupna. Pokona mah lamun indit ka ditu teh rek ngojay we hungkulnya barudak. Omat pepeujeuh tong rarudet hayang jajan wae. Tah kitu beatna emak teh, tapi da angger we geuningan ari ngaran-ngaran barudak mah. Geus pasti ari melanggar mah nya. Aeh teu karasa ieu teh ngobrol ngaler ngidul. Geus nepi we ieu teh di tempat liburanna teh. Tah baraya ieu teh tempat liburan murah meriah tapi endah tuh. Ieu teh kebon pinus baraya tapi aya kolam renangna. Di mana cenah ge mah eta teh lokasina? Tah ieu teh lokasina teh di Cisayong nya. Nama tempatna teh wisata alam Agra kitu mun teu salah mah. Pokona daerah dieu teh aya 3 titik. Masih keneh salokasi tapi 3 titik tempatna teh geuninganan. Samemeh ka Agra aya Jabal Nur, kaduana Agra, katiluna Curug Hanoman. Sok baraya ek milih ka belah mana ge bebasnya. Tapi nanya tadi teh pas ka dieu kaparengan pinuh ku ibu-ibu anu ngangge gaun bodas. Geus pasti eta mah pulang manasikan geuninganan ti TK. Soalna mah lain ibu-ibu na wungkul anu make gaun bodas teh barudakna oge sarua. Tuh ieu teh emak keur menuju ka kolam renangna nya. Singkeun naik turun oge henteu capek ieu teh da pemandanganna meuni endah. Tapi apal teu baraya emak teh deg-degan sabenerna mah da liburan kieu teh. Pangpangna mah sieun dirudet ku budak, sieun hayang jajan wae. Da lamun indit ka mana-mana mawa duit loba mah moal gegebegan nya baraya. Tah ieu geus nepi baraya ka tempat kolam renangna teh tuh aya sababaraha hiji. Ih ieu barudak teh da menikot sarumanget jeung teu salabaran pisan hayang wagiru ngojay cenah oge. Tapi hanyakalna teh kolamna menikot laleutik jiga kieu. Baraya ku sabab videona panjang teuing lanjut dina part 2 we lah nya.